Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya sanara anu aya di mana wae ayana. Kina wengi ayeuna mah urang ngobrol. Acara ngobrol santuy. Sareng bah jarak, sareng rekan-rekan pengitannya. Dina ngobrolan ieu teh sabari ngabahas nyaeta adat Sunda baheula Ya hurip, ngahurip. Tah kumaha bah tah tata cara ngahurip ku zaman ayeuna mah geuning nya tos cupar mah nya Cupar sekarang jarang diange nya tukang kutu apa teh. tah Tapi ada sebagian aya kene. dihurip Ya dihurip tuh. Soang gitu. pantesan kieu Sing ono dihurip teh. ya dihurip teuceuk eta ge Ku Kitu celegeun. gajah Pegang itu lalea di handap. Da kuduna mah ya hayam gitu. Apaan hayangna sarare. Bisi kaberangan subuhnya ngongkorong Sok ngabejaan. lah. coba ora Aya nu tetangga aya. wah tangga Awak lah api omongan. Ya ngomong kamera. Nu aya weh. bilih nyangkol kana waktos gitu nya Sok. urang pedar wae naon sih anu ngaranna ngahurip hirup nu hirup gitu Hirup jeung hurip. Hirup. Sebut hirup mah jeung huripna. urang teruskeun wae lah Hirup jeung huripna. bah jarak mangga aturan tempat sareng waktosna Pajana teh ya. gimana Pak Yo, bro. itu Bala. Bakal siduh turu euy. Disebut hirup teh kudu aya jeung huripna, lamun hirup eueuh huripna. Wah, sangsara sing ono. Sebut hurip teh kieu lamun eta mah makmur, sejahtera lahir jeung batin. Hurip sebutna teh. Jadi teu kakurangan sandang, pangan, papan, jeung papan tulis lain. Disebut sandang. Disebut na mode baju, imah, naon mudatnya. Tayna panganannya kitu kena hasil tatanen. Papan supaya parageun sarua imah kitu sawah nu boga. non Tah, eta teh keur panunjang hurip urang. Mode usahana, panunjang hurip urang ngan kudu wajib jeung usaha jeung ikhtiar. Kan baheula mah disimpulkeun. Aha, itu bah. Tah, kot baheula mah pinter. Naon cenah make disimpul-simpulkeun? Beda zaman. Baheula mah zaman penjajah. Lamun aya diterangkeun kieu, tuluy aya tulisanna bea ku penjajah dibawa dibanyut. tah gitu Tak disimpulkeun teh mode kieu-kieu mah moal ngartieun. Naon cenah? Boya beas. Tuh, ya beasna tuh nya, tuh beas. Tah, ieu untung. Untung tuh. Tah ieu sebutan teh sisir, baheula mah sebutan teh pameres. Sebutkeun pameres naon sih? Meres Bulu. ya Bulu teh. Oh, sabulu. Eta mah bulu irung. Sabulu-buluna. Pokoknya sabulu-bulu kading. Tah, aya deui jarum jeung bolana. Tadi minyak. Tah, hayamna eueuh. aya namanya api-api aya api-api aya we lah Nog oge kudu mah hayam kampung. Kulantaran meureun waya kieu dicerak keman meureun. Mawa heula ti warung meureun jage. Ngira hitung-hitung simbole heula. Amplopna mana, Bang? Nah, amplopna mana? Amplop di warung. Kuduna kaya amplop berabah Di warung. Bawa amplopan mah mau ditarageun. Di warung kene amplopna. jeung guar bah lah Ah, dianyuk ngara amplopna. apa kita barudak ngora zaman ayeuna apa Tuh wajib. melong bari jeung teu apal naon Jadi apa ngaran teh nyaho jero. Ya. Tah ibarat kitu sing ono nempo parawan teh nyaho jerona. tah Jadi capruk di wang-wang. Jadi di wang-wang di sangka-sangka mulus pada budug. tah Tah Jadi korengan. ini korengan. Benu sing kayo. Oh, tah matak nu kieu ulah di wang-wang, ulah pokona mah kot baheula mah pinter nya simbol-simbolna, simbol, silip, sindi, siloka jeung sasmitana teh. Jeung keur nganak incung aku lantaran eta mah lolobana dipiheulang ku fanatik nya moal nyaho. Dipiheulang ku fanatik teh moal dipelajari.
tah sedangkan ieu teh karya besar baheula pujangga baheula deunteung tah enteung tah disebut enteung teh jadi samemeh ngenteungan batur ngenteungan adalah diri sorangan tah beungeut urang teh beungeut hate jeung beungeut pandin teh tepi ka mana bersih hate urang ngenteung heula diri sorangan ieu mah kuat ulah dipikeun ka kieu ka batur wah sia masalah salah dia salah diri sorangan teh ditang tah jadi kita intina teh simbolna teh kudu ngenteung diri sorangan jadi kudu apa jati jeung diri urang gitu enteung ya mah versi anu dipikanya ku abah teuing persin saja nama teh nyaho tah dina versi urang we anu apa ieu ge apa teh dikolot-kolot baheula teuing versi di wilayah sejen pasti beda aya di Bandung Persib nah eta mah memang memang teh persib mah piking memang tah aya ya sisir sebuah sisir teh pameres pameres sebuah pameres teh tingali ieu tuh Aduh. nya sikatana tingali meres ieu Meres. tah hirup urang kudu meres beres roes kudu sauyunan sauyun Gua sih digorengkeun. Ah, gitu. Lalobana mah tuh. Aya nu maju. Guluh, tuar sirik. Aya anu sangsara. Aduh, Emprak. surang. Nah, ulah gitu. Jadi kudu sajajar muridnya. Sajajar sam jadi urang teh meres, disebut pameres, memeres, make minyak, sebut minyak teh jadi sebut pangleueurna naon, sebut ulas asih. Oh. Pangleueurna teh minyak teh. Tak baheula mah yo. Kolot urang baheula mah sakanyaho abah nini sorangan sok make ieu minyak keletik Minyak galeno. galeno kita. Aduh. Turun ngedom. Bukna ge ira teuing murudul. Herang we nu aya. Herang. Aduh. Naon sababna? Jarang-jarang kolot baheula mah ayeuna murudul buuk. Sebab alami. Alami. Tah ieu simbolna teh minangkana mah di leueurannya ku meulas nyaah asih deudeuhan. Jadi mikanya silih wika deudeuh. Sebut simbol anu kamari dijelaskeun simbol silih asih sil asa sil asuda. Tah aya kamari dinu episode nu kamarina. Nah, Ayo. nanti nog tah nog tah disebut nog teh jadi kieu. Urang pan dilahirkeun teh tadina ti mana? Ti nog indung. Login. Di nog indung. Tok, namun dah naon cicing nog indung ada di jero rahim nog indung mah. Jadi nu tadina teh jadi air mani teh jadi ngabulan. Tah disimbolkeun teh bubuhan hayam mah jadi sok babarangan jeung jelema disimbolkeunnya nog ieu teh ibarat rahimna. Gitu. gitu Tah di jerona hayam boborasna yang beubeureummna. Tah nu boboras yang beubeureummna loba mana? lawan wadah Tah sebut boboras teh simbol ka bersihan hate urang, simbol keimanan urang. Beubeureummna simbol amarah urang teh angon. Ku simbol kebersihan hate urang sebut iman urang. Di bulan dino ieu sebutna kulitna. kulit Tah ibarat wujud. Tuh, Wujud. eta mah sebutna teh versi abah. Versi. Artinya ho versi batur mah. Itu geningan. Ho. Lain versi. Versi. Tah. tah tah Naon, Pak? Sebut ieu sebut jarum sing supake ngarumat jagat nya. Ngarumat Waduh, cuk semar. Tah, sebut jarum. Aduh, cawokah. Coba tuh sok colak-colok we kitu. Cawokah. Lupa ieu ge. Kitu. Heeh. Tah, naon sababna bani dia aya liang. Tah, liang ieu teh pan diabusan ku naon? Jarum. Sebut jarum teh panjang, ente naon? Benang. Benang teh pan panjang. Tah ieu barat teh teh liang bobogaan. logaan saha Apaan saha? Pelem. Heeh. Bobogaan donya. Tah, di barat ieu teh nu nyungcungna. Heeh. Si kasep dia. Heeh, nu nyungcungna kitu, tah nu nyungcungna. Keur ngasupkeun. Matak cawokah kot baheula mah. Disebut ngarumat jagat teh jadi lamun urang geus disebut ngarumat jagat ini skala luar disebut jelema. Tah jelema teh bari hiji ka jagat. Adunya Alunya. disebut jadi jelema. burun celik Tah, eta simbolna teh aya cawokahan.
Jadi ieu buat aya liang simbol awewe, tah nu panyak ieu simbol lalaki. Jadi urang teh papasangan. Disebut hirup papasangan pasti butuh jeung beas. Sebut biasa sebut simbol Sri Pohatsina. Sri Pohati. Heeh. Naon cenah simbol beas cokotna tadi dinu pare. Pare. Sebut dinu pare. Sebut pare teh jadi lebih Tunggu. tah maksudna urang teh kudu DP handap asor. Tuh tah hirup papasangan di alam dunia teh loba rupa. Ya laki ya wewe ya beurang aya peuting. Tapi aya hiji deui bah. Naon tah? Bencong. Eta mah dua karakter. Geus kahiji eta mah. Aduh, mah kena eta wae. Jadi lah eta kopina da lain hiasan. Tinggal dedekna. Tuh, arti to. Nah, ayeuna mah rada caang ya. Kemarin udah butek pisan bureng we. Caang aya lampu pisan. Heeh. Jadi ngahurip teh Jadi ngahurip teh maksudna teh jadi istilah nama syukuran supaya orang makmur, supaya orang sejahtera, sehat lahir jeung batin. Jadi artina hurip teh lain keur beunghar wungkul tapi keur sehat ongkoh. Banyak supaya orang teh hirup teh pasti jeung huripna. Nah, Kot bageula mah geuningan. Nyusun tinu huruf, hirup jeung hurip. Baheula mah dinu huruf hirup jeung hurip teh. Jadi hurufna jadi minangkana mah kotek tak. Naon kotek takna? Tah tangah penjelasan geus aya dina Al-Qur'an, huruf-huruf Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an. Dinu kahirupan teh urang teh pasti ngabutuhkeun sabaraha urang supaya urang jadi hurip. Nah, gitu. Itu supaya hirup, hurip teh jadi huripnya maksudna teh supaya urang teh jadi teu kakurangan sandang pangan papan jadi makmur, jadi urang sehat loba nu nyaah. Nya disimbulkeun ku nu kararieu baheula mah. Guareun keur urang sarere. Gitu. Lamun teu diterangkeun mah da poek we. Pangkena lamun teu diterangkeun lompatna ke naon sih? Lompatna fanatik. Jadi mau dipake fanatik mah. Sabab ieu teh teu mungkin kot baheula rek nyusurkeun anak kincu. Teu mungkin. paling terkolot baheula mah ya. Pan ku zaman beda. Zaman baheula pan zaman perang. Enak lamun ditulis-tuliskeun bahaya. Bisa diruksak tah. Mana guareun kana kincu? Tak di aya-ayakeun ku simbol-simbol supaya si penjajah teh moal ngartieun nyaona teh. Oh ieu mah sisir, ieu mah enog padahal aya artina deui. Jeroan aya. Simbol siloka teh nya. Jadi simbol silib sindir siloka teh hasil karya pujangga baheula teh aya ku secara aya alam, aya ku secara seni, budaya. Loba-loba deui. Engke disambung deui tah loba keneh. Heeh. Loba keneh enak sakitu heula. Saudara panginten penjelasan ti Mbah Jara mugi-mugia nya cing aya manfaatna. Amin. Urang sadayana sebagai ilmu pengetahuan weh heula enak mah kitu nya. Nya upami aya dinu lepat, upami aya benten dinu nerangkeun hampunten. Dasim kuring oge apa teh ti sepuh-sepuh abdi pasti sepuh-sepuh abdi sareng sepuh-sepuh sadayana pasti benten guru pasti aya beda sakadik-kadikeun mah dinu cara nerangkeunna ngan eta ulah janten permasalahan mending keneh canak hikmahna. Tuh pasti tiap daerah nerangkeun pasti beda sabab benten nu nerangkeunna baheulana ieu mah orang cokot versi nu apa ku abah we nya. Tuh Seberapa menit? Wah, 12 menit. Cakap segitu. Sakitu. Hangkel disambung deh lah. Nah, ada loba kene simu-simu baheula. Coba tuh, sekan tenang tutup. Tutup bae. Gua abah. Gua abah we lah. Kumaha. Amplop rada gede. Nya euy. Nya hatur nuhun ka sadayana penonton pecinta Losanara Channel. Anu tos marhatoskeun ieu acara mudah-mudahan kapayuna simkuring sareng tim tiasa nampilkeun dinu acara-acara anu berkualitas. Nya tong hilap subscribe-na kanggo supados
abdi sareng tim tampil saterasna. Amin. Jadi ya sini budaya Sunda teh senyana mah seueur keur guareuna. Ya insyaallah ku tim Losanara bade dijelas-jelaskeun nu saka mampu di tim Losanara. Sakitu nu kapihatur nya kakes nyambung deui ke nu ulasan anu salajengna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.